sakali mangsa karena balik tinang karuka terus nyimpang heula ka tukang cenol sisi jalan gek manehna diuk dina bangku panjang geus ngabaku paragi nu dariuk nu barang beuli manehna teh harita mamawa iteu kruyung kawung maksudna mah ngahaja di bawah soteh ulah ripuh teuing sakalieun manggih tanyakan kitu pamikirna karna sabot tu dagang ngaladangan keur nyiukan buku recenol ajang manehanana kurunyung teh jelema tiluan daratangna ting seredeugna keur bangun rusuh pok deui maranehna pesen cenol gek nu saurang mah diuk dina bangku rada jauh ti karna rada besisi malah supaya padeukeut jeung batur-baturna anu ting jaranteng narangtung solongkrong dagang ngasongkeun lumur cenol ka hareupeun karna nah atuh anak gawawak teh nu saurang nyaeta nu diuk dina bangku ngadon nyentak kanu dagang balik ti paporongos dewek nu pesen cenol teh kadenge henteu apaan dewek yo nah kasih eta sumuhun ti tadi oge teu ka kuping nun mung ieu si Ujang nu ti payun tukang cenol teh nemalanana adabna karanan riuk beungeutna nemongkeun nu kacida ngarasa sieuna si Ujang podol sero dewek nu kudu diheulakeun mah ngarti bisi dicangke mos ya geura tetep morongos panona rutret ka tukang cenol jeung ka karna nu jongjon diuk teu nemongkeun pamolah naon-naon kalah kagap kana lumur cenol maksudna mah rek diuyup yo baraya ulah yang heulaan baraya dewek heula yo si nu diuk ngomong deui bari nepak si ku karna atuh cenol nu rek diinum teh jadi misalah lain asup kana sungut tapi jadi asup kana liang irung aduh jaba manyur kana baju na pinuh ku kinca jeung buku recenol ceuk dewek oge naon ulah hayang miheulaan aturan naon teh geus salah asup nuker diuk teh ngagak-gak nyeng serikeun ngeunah pisanan nya teu budu karna mani gegelegepan uguh buku recenol nyesek dina liang irung jung manehna nangtung maksudna mah rek ngabersihan beungeut jeung bajuna kakara oge cengkat karna teh nah atuh anak porea teh bangku pangdiukan jadi ngajengkang si jago porongos ngagletuk huluna kana taneuh puguh pangadengklang soteh bongan manehna nemera teuing diukna lantaran karena nangtung jadi berat sabelah atuh keur mah nafsu ti tadi keneh sasat dijieun ku sorangan ayeuna aya pasal atuh sanggeusna ngacurelat hudang manehna teu tatapasini deui ngan habek bae meupeuh ka karna tapi karna alusna teh nyaho diringeus sanajan bener oge beungeutna masih keneh lamongkot ku buku recenol teu matak jadi halangan pikeun ngabela diri mah sakilat manehna ngageser dongko bari nyamber itu kruyungna teu males karna teh celeng bae manehna luncat kana rada lega maksudna teh bisi kapaksa kudu padungdung teu matak ngaruksak ka tukang cenol kurang ajar setan alas teh ngalawan sia ngalawan nu tadi ngajurah roh teh beuki nafsu lantaran timpuganana poos memang manehna teh jalma barangasan ngaranna Ki Obing nu duaan deui ngaranna si Busro jeung si Konon sarua duanana oge ahli sagaplok kadua cabok bubuhan pada bocokok kagok tukang bobok tukang taro dinang karuka mah geus kakocap jadugna atuh maranehanana teh oh kalau kau sorry sia yang serikeun aing ha sanes ngalawan nun
hari irung kedah janten deplek mah narah abdi teh atuh kurang ajar setan teh sia. Karena nemalan sare senajan maneh ngarasa nafsu oge teu pisan ditembongkeun atuh harita teh. Kurang ajar sia. Pinter sia ngacablog deh ha. Ki Obing nyewuk ngirimkeun deui panimpugna rasakeun kurang ajar. Heup. Ya. Tapi karena antara naker nyingcat ka gigir lungalungkeun ruyungna. Celeng luncat yang hareup ka Ki Obing. Ki Obing jadi boga rasa dicook gado seak dina rajang nyamberkeun dampal leungeunna nu disagigirkeun maksudna rek nigas beuheung. Rasakeun kurang ajar. Heup. Ya, lawanan yo panarajang aing ya. Heup. Ya. Ya. Heup. Ya. Ya ya ya. Heup. Ya. Kurang ajar setan teh. Bisaan euy ngagilekna yo. Karena ngalegot tidak gaya belut ngaporengkal pacenghul gigireun lawan dan tak parah deui heat ngipratkeun leungeunna dina gerakan gurame ngabinti. Ki Obing ngageronahan ka nyeri tapi peureupna mah terus ngadius rek ngahancat careham lawan. Orok kaya karena oge leuwih kesit lep badanna ngaleungit dina gerakan sero nyusup sakilat dua lamona ngablesur ngawangun gerakan cerali noktrok. Geus teu bisa ditarekahan deui ngagetruk kana iga burungna Ki Obing. Yep. Setan. Sakali ieu mah Ki Obing teh teu kuat nahan kuda-kudana. Manehna ngacengkeung bari ngagerok nu ngadua kalian. Koleang gebru bae nang karak bengkang. Jago anu geus kakocap garang teh atuh. Mendingan sakotea pisan geus bisa diragrageun. Ningali Ki Obing ngan sakotea pisan teu minge deui si Busro jeung si Konon ngagenta kaluncatan maksudna rek bebela. Teu sangka budak ngora teh lain hampas-hampaseun geuningan. Teu anta parah deui duanana ting hariuk ngirimkeun panarajangna mangrupa buludan-buludan peureub nu teu bisa dianggap remeh lantaran lamun keuna kana cukang irung mah pilaku teu matak budat baden kaluarkeun kecap asin atuh. Tapi karena kakaraku sakitu mah manehna teu gugup. Barang nyampekna ieu dua panarajang sakilat manehna luncat dina gerakan jeler kasaatan. Dampal suku nu katuhun najong leungeunna si Busro sedengkeun leungeun kencana ngabahbuk pigelang leungeun Ki Konon crek nincak taneuh. Hiap. Kurang ajar setan. Heup ya heut. Rasakeun ya. Heup. Rasakeun heup ya ya. Rikat Malik bari neruskeun panarajangna dina gerakan nugar lemah ngahancak ka kemplong si Konon nu masih keneh kekerepengan leungeunna. Sedeng dampal suku Karna ngaheat nejeh gigirna si Busro anu oge masih keneh nyekel pigelang leungeun katuhuna. Anu antukna ieu dua pocokok teh kapaksa kludaek narima kana nasibna. Si Konon mecleng bari pepeyekehan. Amekanana ngadadak nyelek eungap sarta seueul karasana. Sedengkeun si Busro mah ngageblak nang karak bengkang bari muringis lantaran iga karasana asa potong. Kurang ajar. Aduh. Ki Obing nu harita geus hudang deui ret mideungeuh nu jadi lawan keur nongong. Tos ngaragragkeun dua baturna sakilat manehna ngabongohan ngarontok tongong tapi karena lebih ti heula geus ngarti kana gerakan nu jadi musuhna bareng jeung nyampekna awak Ki Obing tanpa malikeun badan karena nu nyelkeun sikuna ka tukang muneran ngageduk kana hulu angan Ki Obing. Geus kitu rikat karena Malik adi breh teh beungeut musuhna keur muringis bari ngajurung kunung teu miceun tempo habek bae carehamna ditimpa geduk di igana disodok atuh Ki Obing teh katurug-katutuh ngan geblag deui nang karak bengkang terus ngusek teu usik Malik kawasna bae kapaehan. Kurang ajar ngabongohan. Tapi rupana karena teh tacan waktuna kudu nyeunghap. Si Busro jeung si Konon geus ting kuniang di harudang. Mideungeuh Ki Obing bener-bener teu kuateun ngalawan kanu jadi musuhna, kalawan teu panjang mikir deui. Bari ngarorejat hudang teh duanana surut set marasat bedogna.
pamikirna ieu budak ngora teh memang hiji lawan anu kacida beratna. Sasat dihurup ku tiluan teh teregrog-regrog kalah maranehna anu ngarasa ripuh. Sababaraha kali ngacoprak di pakalangan teu mangapulya ngayonan bobesena nu memang lain bantrak-bantrakeun. Kolebat. Dua bedog datangna bareng tapi beda-beda nu ditujuna. Mun si Busro rek meulah sirah sedengkeun si Kongon mah maksudna rek ngahakan cangkeng harita teh. Tapi karena nu memang na teu guguk sakilat manehna ngolebat ka kenca bari ngababuk pigelang leungeun si Busro. Jurelat terus ka sisi nyamber ruyung kawungna malik deui ka musuhna kasampak teh si Busro keur ngaheungeul lantaran bedogna mecleng basa tadi dipeupeuh pigelangna. Sedengkeun bedog si Konon nanceb kana taneuh lantaran musuhna ngadadak leungit tina sasaran. Sabetan bedog manehanana geus teu lila, geus teu bisa ditahan deui terus nyuruntul ngahanca tempat kosong. Si Konon nu tadi ge ngagentak narik deui bedogna, sakilat bedogna geus ngubeng rek nyamber beuheung. Ari karna rikat kang cilek drang drang drang. Bedog abor jeung ruyung kawung hiuk cedak perep kenca karna dina jurus Cikalo ngahanca gadona si Konon. Aduh setan aduh. Tapi nu jadi lawan sakali ieu mah rada kuat manehna ukur ngedang heak. Kolebat deui bedogna nyerepet tetep masih keneh rek megatkeun beuheung lep karena nyumputkeun sirahna hiuk belentrang ruyungna ngahanca bincurang lawan. Aduh piung aduh. Si Konon ngagero bari ngajret teu beda ti kuda ngadat. Karena teu micen kasempetan jeleng luncat ngababukeun ruyung kawungna kana pepeuteyan dibarengan ku ngahiukna pereup kenca ngahanca gado. Teu micen tempo deui geblag bae si Konon nangkarak bengkang. Ieu mah rupa-rupana parna oge manehna terus ngusek kepaehan. Aduh. Hup. Rasakeun balaya. Hup. Ya. Ya. Sabot kitu hiu tukangen karena aya anu nyamber karena rikat malik breh seseket bedog si Busro geus nyampuk purengkal karena kagigireun lawan bari ngababukeun ruyungna kana bedog terang kolebat ruyung malik teh nyerepet teu kaciten cebrod keuna kana careham lawan nu antukna si Busro oge nasibna teu beda ti si Konon pada ngacoprak dina taneuh teu empes-empes. Ari Ki Obing nu pangheulana kapaehan harita kakara nguniang hudang rutret ka babaturanana ngacoprak ret deui ka musuhna nyenyekel ruyung. Ditalangke sret manehna oge mesat bedogna teu loba catur hiuk disabetkeun nyerepet negel sarupa rek meulah sirah. Kurang ajar setan, rasakeun yo. Hup, hiat. Kolebat karena kagigir bari ngahiukeun ruyungna rek nakis bedog tapi Ki Obing anu memang rada lihai nganggunakeun bedogna sakilat manehna geus hasil ngarobah gerakan bedogna ngulawit ka handap. Dekahakan kruyung kawung malah ayeuna gerakanana jadi nyelocos rek nobros dada nu jadi lawan karena kapaksa atuh harita teh ngajol bari satekah polah ngababukeun ruyungna pikeun nakis bedog nu nyolontong. Tang! Bedog Ki Obing ngoleweng jurelat karena kagigir ngahantam ka kemplong lawan. Iya, iya. Ngahakan ke kemplong lawan ku dampal sukuna tapi Ki Obing nu memang ayeuna mah kacida apikna dina nitenan gerakan nu jadi lawan manehna ngagentak luncat ka tukang nyangigirkeun awakna bari nyebetkeun bedogna kana babajeg musuh karena kapaksa nadik deui sukuna saterusna ngaborengkal kagigir notongkeun ruyungna kana taneuh celeng manehna luncat ka luhur kalawan manis pisan bari kaayaan badana masih keneh ngalayang di luhur. Ruyungna sakali ngolebat nyambar bedogna Ki Obing sedengkeun dampal sukuna ngajejak sirah nu jadi lawan. Rasakeun heup hiat ya. Ki Obing nu bener-bener ngarasa yen dirina keur diancam bahaya. Satekah polah manehna ngagerakeun bedogna ngulawit ka luhur rek dipake nojos nu jadi musuh sarta ngagelekeun sirahna. Tapi gerakan karena memang kacida kesitna oge
nu dilakukeunana kalawan nu teu disangka-sangka anu akhirna daek teu daek Ki Obing kudu daek narima kana nasibna bedogna mecleng sarta awakna ngarempeyek lantaran sirahna teu kuat nahan dampal suku nu jadi musuhna nu beratna aya kana ratusan kati. Yalah, setan, pengincak sirah setan. Cere, karena nincak dari tanah, red kalawan lawan utiluanana tinggal loler dina tanah, bari saurang oge taya tanda narek ngalawan deui. Geus kitu mah koloyong karena nyamperkeun tukang cendol nu kita tadi gawe nangan molohok bengong, nempokeun bari pupuringisan, sieun kabarerang, gep kana bangku dibalikeun harita teh. Gep kana bangku dibalikeun, gek diuk deui pesen cendol nu ngadua kalian. Da tadi mah lapur teu kapuluk saeutik-eutik acan. Puguh kabeh manyur kana beungeut jeung kana bajuna. Geus cukup ngabaseuhan ti korona, cereng dibayar 2 lumureun kalawan teu nolih ka jalma-jalma anu narempokeun. Puguh ti barang prung padungdung oge jalma-jalma teh geus riab ngadeug-deug karena terus ngabeng beos ti dinya maksudna rek terus balik ka lemburna. Bari hate mah ngarasa gegetun oge teu puguh hayoh make riributan jeung jalma-jalma anyar pinanggih. Manehna hayang buru-buru datang ka imahna. Ari ras deui kana caritaan akina yen bener atuh kudu boga pangabisa pikeun ngabela diri teh. Cacakan mun karna polos kosong mah kumaha pibalukareunana tadi. Teu puguh ngadon meunang pangsina ti jalma-jalma saliwat. Kakara panggih ge harita dumeh manehna rek meuli cendol lantaran ngarasa hanaang ka bina-bina. Pikeun manehna mah ieu teh mangrupa hiji pelajaran oge. Tetela ngajarankeun hirup kumelenang di alam dunya teh henteu sagampang sakumaha ceuk sangkaanana. Anu ku waktu tadi mah manehna boga pamadegan yen lamun hayang salamet teu pinanggih jeung Pancabaya. Tayalian salirana kudu ngabogaan kalakuan anu lempeng bener bisa ngadalian tekad ucap jeung lampahna supaya ulah meng partina bebeneran. Tapi buktina ayeuna ceuk rarasaan dirina mah manehna tadi teu pisan-pisan ngalakukeun kasalahan. Asa kurang kumaha ngajaga diri malah sanggeus naliang irung manehna nyesel ku buku cendol teh sasat ku panggawe deungeun. Saeutik oge karena teu boga maksud pikeun males, tapi buktina keukeuh bae riributan mah teu bisa dicegah deui. Lantaran eta jalma nu tiluan teh memang nangahaja nimulkeun gara-gara riributan. Ari karena terus cicing teh kaguam ngalawan sanajan menang panghina, asana teh bet kacida teuing. Lain ge lalaki atuh. Sabar ge aya watesna. Sireum oge ditincak-tincak teuing mah geus tangtu bakal ngegel atuh komo deui manusa sacara anu ngabogaan rasa jeung perasaan kehormatan dirina. Ku parna na nganteur galecokna hate bari jongjon noyod saeutik oge ku manehna teu kabireungeuh yen ti tukangeunana aya anu nuturkeun bari sasalingkeran. Nu taya liar eta teh Ki Obing jeung batur-baturna. Malah ayeuna mah tambah duaan deui. Ngarasa panasaran nepi ka ngaranapan ragrag sarta ku budak bau jadi ngao kene. Ari karna mah memang hatena polos pisan. Saeutik oge teu nyangka yen kajadian tadi teh bakal aya buntutna nu kapapanjangan. Malah nyati dia pisan mimitikna nu lantarankeun manehna ngajalankeun bulat belitna kahirupan nu teu saeutik kadatangkeunana bahaya pikeun dirina. Tapi oge teu saeutik ngajadikeun panggemleng kana jiwana, jasmani katut rohani sasat digodog dina kancah kahirupan anu pinuh ku tipu daya. Tempo-tempo katempona poek meredong, tapi ari di sorang mah caang burahay. Tempo-tempo ngabaranyai pikabitaeun ari diicip-icip mah pait molelel teh beda ti Batara Wali, lir upama jirimna buah kalayar, di luarna amucuy ari dikorehkeun di jerona ampun matak beureu kacida keur jelema.
Kidig batur Ki Obing nu saurang miheulaan baturna maksudna rek nyusul karena anu keur jongjon ngalenghoy eta jelema dina sungutna malagang roko daun kawung nu tacan diseuneun nyusulna ka karna oge nyaeta api-api rek menta seuneu batur-batur anu sajen mah tetep mangrikeun maneh bari sasalingkeran nyumputkeun jiribna bisi katempoeun kudu keur dikuntit. Punten baraya bade nyuhunkeun seuneu ieu teh pokna satengah ngahadang jajalaneun manehna ngoreleng ka hareupeun karna leungeunna nyolongkrong teu beda tinu keur kuda-kuda maksudna mah siga nu rek nampanan bensin atawa krekan mun engke disodorkeun ku karna. Ari karna ngareret sidik manehna mireungeuh roko daun kawung nu tacan keneh diseuneun dijepit ku dua bibir kanal kedeplik. Luhureun bibirna eta jelema ngajedig kumis baplang sangadulang red kana beungeutna bergu deui matana bolotot godegna ngajepat ka handap namah-namah seremna keuretan beungeut nu memang pikagilaeun. Teu ngalobakeun omong atuh harita teh bari ngepit ruyungna ku kelekna beulah kenca leungeunna ngodok saku rek ngaluarkeun bensin karna teh. Tapi kalawan teh disangka-sangka pisan leungeun si kumis nu tadi nyolongkrong teh sakilat geus robah ngawangun hiji peureup nu saterusna ngacedag kana dadana. Disusul deui ku timpugan leungeun kenca ngahakan gado ditimbah deui ku dampal suku ngaheat ngajejek beuteungna. Nya sakumaha pinter ulin oge ari dibongohan sarta diperek-perek kitu mah atuh sarta diperek-perek kitu mah atuh. Jajaka ngaran karna nu rancing geus teh teu burung we leungit budina ilang dayana manehna ngacengkang nu saterusna nangkarak bengkang dina taneuh garing nu garintul pinuh ku batu anu karasana kana sirah geus lain deui matak nyerina jaba jeung ngarasa reuas deui puguh dibongohan atuh teu puguh jol-jol aya gelap nu pukbek narajang kana badana ngan hadena iteu gluyung kabungna mah pageuh lengket di dempet ku kelekna karna harita teh. Kurang ajar. Gawat Obing. Ringkus kuda belote. Ringkus Obing oh. Ya kuda belote diringkus kana kumaneh Obing ya. Buru-buru ya. Si kumis ngakorowok manehna teh batur sapaguron Ki Obing ngaranna Madraup si horeng teh geuningan. Pangabisana satingkat leuwih luhur tibatan Ki Obing bari manehna sorangan ngagentak nubruk lawan nu katempona geus teu walakaya. Gawat Obing. Ringkus kuda bolot teh yo Obing yo. Si kumis ngakorowok manehna teh nyaeta batur sapaguron Ki Obing ngaranna Madraup. Pangabisana satingkat leuwih luhur tibatan Ki Obing harita Madraup. Sanggeus ngagorowok nyilukan si Obing manehna sorangan ngagentak nubruk lawan nu katempona geus teu walakaya. Tapi manehna salah ijiran. Sakilat karena ngkurinjal dina gerakan belut ngaborengkal ngageser ti tempat asalna. Hewuk dampal leungeunna anu disangigirkeun ngahancap punuk Madraup. Nu datangna nyolonton poos disampakeun taneuh garing anu teu mingek deui tarangna Madraup neungar taneuh. Irungna ngadadak deplek sarta dua bibirna nu kedeplik teh ngadadak ngalelep. Kurang ajar sia. Irung aing mah nu teu lila ngaberhil deui kaluar kalawan geus ganti wujud jadi gublah gableh lir bibir badawang sarta getihna ngawor-wor lantaran huntu hareupna luhur hanap maruragan aya kana opatna. Rupana bae nasibna Madraup teh henteu ngan ukur sakitu bae masih keneh aya tuluina lantaran kalawan teu katiten puguh manehna keur selang-seling teu eling heat ruyung kawung ngabretak kana hulu atuh puguh bae Madraup nu kakaranguniang terek udang ngadadak tikusuk deui huluna ngabeletuk saperti tadi anu antukna Madraup terus ngusek teu uyak-uyak
Kademutanana terus ngalayang duka kamana entupna, tapi sidik nyawa mah aya keneh temong renghapna ngoyageun kulit beukeung lebah lak-lakanana. Setan ngabongohan anjeun, kurang ajar, rasakeun ieu baraya. Heup ya. Ya. Mirenge sasatna gagal, Ki Obing katutiluan baturna ngagentak muru bari ting kolebat ngalabar bedogna sewang-sewangan. Sedengkeun karna nu geus nangtung deui kalawan sapinuhna aya dina kawaspadaan, teu talangke manehna ngablesat papag musuh ruyung kawungna ngahiup ngubeng kolebat. Nyambar bedogna Ki Obing terang bedogna mecleng kolebat deui ngahanca bedog si Busro sarua deui ieu oge mecleng lantaran pigeulangna ngadadak ngagreter teu kuat nadah kahebatanana tanaga karna nu memangna keur meuceuna buta tulang buta daging atuh karna teh celeng karna geus sia nolongkrang kosong kolebat ruyungna ngahanca pigelang si konon anu keur nyekel bedog. Setan aduh kaleper dengan si konon ngadadak ngadegdeg teu beda tinu lilinieun crik bae bedogna murag hiuk ayeuna mah ruyung kabung teh nyuruntul rek ngarojok beuteungna si Turkim nyaeta baturna keneh si konon. Tapi si Turkim teureus Cirebon manehna maher dina ulin sampiong sakirat ngarempodkeun awakna bari ngakirir nemongkeun gigir hiuk bedogna rek nyabot beuteung karena rikat cingkrak mepeg pigelang leungeun bari ngahiukeun ruyungna kana cangkeng. Tapi si Turkim sakilat ngagilak muriditkeun awakna sedeng bedogna nyambar suku musuh karena ngarajug nyang hareupan ulin si Turkim nu dipandangna aneh. Puguh manehna mah teu mantra-mantra acan kana ulin sampiong nu dipiboga ku si Turkim urang Cirebon. Nu gerakanana kacidalingasna sarta sasaranana lolobana dirucukeun kana suku nu jadi lawan. Rasakeun ya, rasakeun awas ye ulin Cirebon sok lah awas rasakeun. Aduh, kalau si radereng apa ye sok hayo. Hap ya ya ya. Hup. Duh. Sabot karena luncat ngepeskeun panrajang si Turkim nu rek ngababat suku bedog si Busro nu harita geus dicekal deui kolebat. Ngolebat ti hareup rek narok hulu sedengkeun bedog-bedogna Ki Konon jeung Ki Obing oge geus ting hariuk ti kenca katuhunana. Teu wudu karna rada riweuh oge panonna cingceung dipake nitenan gerak-gerik nu jadi lawan-lawanna. Teu panjang mikir sakilat manehna notogkeun iteuk ruyungna kana badan si Turkim saolah-olah dipake talanan pikeun ngajaul ka tukang. Akibatna hebat oge. Badan karna ngaplesat ka tukang dina gerakan balik Bandung. Si Turkim ngacedak nang karak bengkang sedengkeun bedog-bedogna si Busro si Konon katut Ki Obing kabeh naranceb kana taneuh. Teu ngalobakeun mikir plesat badan karna melesat ka hareup. Duh. Tilu sirah musuhna dihantam ku ruyung kawungna. Aduh. Kolebat teh muru si Turkim nu harita ka karangun yang hudang ditajong bebokongna beutuk deui ruyung ngahakan sirahna nu akhirna sakaligus opatan musuh-musuhna ngacarungkel ngacoprak teu usik deui sirah-sirahna kapepeg ku ruyung nahun. Red karna kamar Raup nu harita kakaradilir tina kapaihanana keur nguniang rek hudang. Red ka batur-baturna nu geus ting jolopong. Red deui ka karna anu harita keur nyampeurkeun ka manehanana. Teu anta perah deui peulenyeng bae pan Raup teh lumpat ngacir geus poho di kalalakian. Ti babaranting bakating ku kacida ngarasa sieunna ku karna waktu harita. Geus kauji yen saurang oge moal aya anu wanieun ngalawan deui leos bae karna ningalkeun musuh-musuhna nu geus teu walakaya. Ngajingjing iteuk ruyung kawungna anu nahun leumpangna gura-giru lantaran geus hayang geura nepi ka imahna. Kakara oge meureun meunang sawatara lengkah mah ngadadak kadenge aya anu ngakurobas anu colna ti sisi jalan anu pinuh ku rungkun ngagigidig.
kakala oge karena ngali kesaktian aya anu ngablesat emo ngabarasat ngaborela kasolot ku cahya panon poe melesat ngajojo beuheung manehanana. Sanajan karena satengah ngalamun keur mikiran kajadian-kajadian nu kakarabieu kaalaman, tapi gerakan refleksna geus bisa ngungkulan gerakanana nu ngolebat tadi. Sakila celeng manehna luncat ka tukang, cre manehna nincak taneuh bari geus ngawangun kuda-kuda nu saged pikeun yang hareupan naon-naon nu sakira bakal ngabahayakeun kana dirina. Kolebat celeng nu kabarasa tadi teh ayeuna geus ngaciri mangrupa hiji manusia nu ngajangelek hareupeunana, ngacegah ngahalangan jajalaneun bari sikepna pinuh ku ancaman. Bedogna nyilang hareupeun dada, leungeun kencana nempel dina tonggong bedog nu seseukeutna manco ka hareup, tetela lain jalma anu ngabogaan maksud hade. Hai, cengeus pisan ye incu si Mursid teh beda ti manuk balik teuing pangamesana ye. Nu ngahadang tehnya kakak panona rutret nitenan sakujur badan karna boh ucap boh petana jelas nguntup nguyupna keranan kakarna. Karna ngaranjug kaget dumeh ieu jalma anyar pinanggih teh bet make nyahungeun yen manehna teh incuna Ki Mursid. Oge mun ditilik pok-pokanana teu mustahil ieu jalma teh tangtu aya patula patalina anu teu hade jeung nu jadi akina. Geus cop bae sangkaanana yen ieu mah lain baturna jalma-jalma nu tadi riributan jeung manehanana. Ai. Teu sangka geuningan Andika wawuh ka aki kaula. Wawuh mah henteu. Ngan kaula nyaho yen Andika teh musuhna guru kaula. Ha? Tembal sinu ngahadang sikepna tacan robah. Oh, kutan teh musuh guru Andika. Tapi meureun jeung Andika mah taya pasualan naon-naon aki kaula teh. Yah, baraya. Lamun ngaki anjeun musuh guru kaula nya musuh muridna. Hah? Tembalna teu reugeus naker semu-semu anu nyentak. Neuleuh sikepna karna anu bangun biko teh hatena beuki mun cugug ka luhur we atuh. Oh, jadi kumaha atuh maksud Andika ayeuna teh pangna ngahadang ka kaula? Alah. Nah, aya bodo-bodo teuing. Kaula teh rek bebela kanu jadi guru. Andika oge meureun tangtu rek bebela kanu jadi aki. Karti ha? Oh, gitu. Lain seuri anjeun. Karti atuh. Beu teh teuing baraya. Karena nu tadi sikepna sika anu bodoh teh ayeuna mah jelas ngebrehkeun hiji tangtangan. Sanajan dina pasemona mah tetep tenang karena teh taya riuk-riuk anu ngandung nafsu. Sapasang panona gular-giler nitenan gerakna lawan. Ngadenge caritaan karena kitu taya riuk-riuk bangun keder sinu ngahadang teh nu ngaranna teh tayalian Tidarwita. Hiji pentolan nu kaitung moyan oge dina karuka mah. Nomor 2 tiki jatun nyaeta nu jadi guruna. Neuleuh karna teuneng ludeung teh lain deui nimulkeun nafsuna anu memang teu bisa dibenung deui. Kalawan teu ngalobakeun omong bedogna ngahiuk nyampek ti gigir rek nigas beuheung tapi karna anu geus nitenan kumaha gerakna nu jadi lawan sakiceup manehna ngalegotkeun badanna bari dibarengan ku nyabetkeun iteuk ruyungna. Kurang ajar. Bisa oge ieu jelema ieu ngalegot ieu. Rasakeun ieu. Heup iya. Heup iya. Heup iya. Heup iya. Heup is. Heup terang. Dua pakarang diadu dampal leungeun karna karasa teu beda ti nu sing sireumeun. Sedengkeun leungeun Darwita anu nyekel bedog nepi ka ngeloweng atuh harita teh. Di dieu geus bisa kaukur kumaha tataninganana ieu dua tanaga. Anu pikeun Darwita mah kacida ngaranjugna lantaran kumanehna geus kauji kumaha kahebatanana tanaga nu jadi lawan. Tapi sanajan manehna ngaku yen tanaga aya di sahanapeun nu jadi musuhna,
Saeutik oge teu matak ngajadikeun leutik hate manehna terus ngabubat babitkeun bedogna dina gerakan nu teu kurang-kurang matak bahayana. Tungtung bedogna jadi siga anu ngalobaan, suat sieting kolebat jadi ancaman pikeun ngahanca bagian-bagian anggota badan nu jadi musuhna. Sorakna maling ngahiung teu beda tibang bara, matak nyentarkeun hate nu ayeuna geus mangrupa gulungan siga haseup nu rek neureuy puleud nu jadi lawan. Baraya hebat oge Baraya. Terus ketrukeun wewesen anjeun ulah dikagok-kagok ieu. Kuring bakal nadah Baraya. Bah. Kurang ajar setan. Rasakeun ya. Hup. Ya. Sok lah. Kuring bari ditagenan ieu Baraya. Karena ngagero bari manehna oge ngupeng ngurinkeun ruyung kabungna. Nakis jeung males narajang teu eleh hebatna kudu jadi lawan. Deui-deui Darwita ngaranjuk sakitu badanna musuhna terus ditutup ku gerakan bedogna, manehna masih keneh bisa nyarita, malah make jeung nangtang deui bae atuh. Anu pikeun Darwita ayeuna taya deui jalan memang kudu ningkatkeun daya pararajangna, lantaran lamun teu kitu ulah-ulah dirina sorangan anu tangtu bakal kasoran. Sasat ngaranapan wibirang di kolong catangnya gedenya panjang, jabati bakal kasurak ku balarea oge tangtu bakal menang sesendu tinu jadi guruna. Borowe aya angkeuhan rek bebela tapi antukna kalah jadi jejebolan. Kukituna bari ngagero satengah ngagebrag nu jadi lawan, gerakan bedogna diulinkeunana jadi beuki hebat. Tungtung bedogna ayeuna mah jadi siga anu mang puluh-puluh teu beda ti hulu orai nu rek macok, terus narajang badan karna jegir luhur hanap taya nu lowong. Tuning bener-bener badan karna teh rek diacak-acak pikeun dijadikeun perkedel sigana teh. Tapi tetela musuhna teh lain bantrak-bantrakeun, sanajan bener umurna masih keneh ngora, tetela manehna ngawasa pangarti anu lain lumayan hebatna. Gerakan bedog Darwita anu geus kakoncara hebatna teu mampu pikeun naningan gerakan ruyung kabung nu kacida tapisna. Lamun teu bedogna nu dihantem pasti sirah Darwita anu bakal jadi sasaran. Tapi kacida Darwita ngarasa kagetna waktu manehna geus aya 2-3 kalina ngalakonan balangah sarta leuwir teuing dina ngalakukeun luncat pikeun ngepeskeun perenajang, ruyung musuhna kalah terus ngubeng di luhur. Padahal upama terus dihantemkeun kana sirah atawa kana badan manehanana pinasti bakal keuna. Tapi buktina nu jadi musuh teh siga pisan nu taya maksud pikeun ngabinasa. Ieu mah semu-semu anu ngulinkeun ceuk perasaanana dina ngalawanna teh henteu sanyana. Kukituna pikeun Darwita mah jadi tambah-tambah matak panasaran, asa pisan diheureuikeun kudu jadi musuhna. Kalawan musirkeun tanagana Darwita, sakilat ngarobah gerakanana bedogna nu tadi ngubeng di luhur kalawan sakicep geus nyamber ka handap rek ngababad suku nu jadi lawanna. Karena teu buru ngaranjug oge mireungeuh kahebatan nu jadi lawan nu datangna teu disangka-sangka mah manehna rek dicieun tanpa daksa saumur-umur. Duh, jahat anjeun. Jahat. Hai. Kumaha we carana? Gelut mah ye nu penting mah meunang. Rasakeun ya, heup ya. Jahat pisan anjeun ya, karena rikat ngacorelat ka luhur. Heup ya. Sedengkeun ruyung kabungna kapaksa dipapukeun kana sirah Darwita. Darwita ngagentak ngadangheuk ka tukang bari satekah polah nyabutkeun bedogna dipake nakis. Sakiat ruyung kabung teh ngulawit robah sasaran dipake ngarojok dada lawanna bareng jeung karna nincak di taneuh. Badan Darwita ngacengkang ngarasa teu tahan dadana ditotog ruyung nahun. Anu antukna manehna ngagedebru ngan teu bae nangkalak bengkang malantaran manehna rikat nu nyelkeun bedogna kana taneuh harita teh. Lain oge murid kakasihna Ki Jatun atuh. Nu di lawek kontrak-kontrak Sumadera mah Cikupa geus kasohor, geus puguh dina karuka, pakenjeng sarata Cihike Bang Blas Kabung Bulang. Manehna teh geus kokocap minangka hiji jago anu langka tandingna Ki Jatun teh. Akhir-akhir manehna sabage murid kahijina ngalaman rag-rag ku budak satepak. Anu moal salah deui lain bae dirina sorangan anu bakal
nanangan wiwirang tapi guruna oge pasti bakal kababawa. Komo deui ieu mah elehna teh ku karna pisan incuna Aki Mursid anu memang musuh gerotna Ki Jatun keur mangsa ngora. Musuh nu geus jadi satru kabuyutan teu make ngalilakeun deui Korejat Darwita Hudang kalawan sikepna leuwih galak tibatan tadi. Seak manehna narajang deui tapi karena anu memang manehna oge ngarasa leuwih nyaah kana dirina sakali ieu mah mapag panarajang musuh teh henteu dibawa ulin. Ruyung Kawungna bener-bener mangrupa hiji pakarang anu hese diungkulanana pinuh ku gerak tipu nu teu kurang-kurang matak ngabahayakeunana. Nu daek teu daek Darwita jadi kawalahan oge atuh. Mimiti manehna ngarasa seber barang geus aya 2-3 kalina tungtung ruyung nu jadi lawan estuning teu disangka-sangka pisan datangna. Mimiti ruyung teh rek nyambar sirah. Darwita rikat nakis ku bedogna tapi kalawan kacida matak ngaranjugna sakirat karena nakis ku leungeunna sedengkeun Ruyung Kawungna terus nyuruntul rek notok dada. Darwita kapaksa ngecatkeun awakna dibarengan ku nyabetkeun bedogna nu diincer iga burung musuh tapi karena kalawan sacorelat cingkrak kagigir bari ngababukeun Ruyung Kawungna. Darwita kesit narik deui bedogna anu saterusna dipake nyuduk rek nobros beteng karena teu boleh kesit bari luncat ngaliwatan bedog leungeun kencana mepeh pigelang sedengkeun Ruyung Kawungna ngahiuk notok iga burung. Anu tumrapna ka Darwita geus teu bisa naon-naon deui iwal ti manehna kudu pasrah tungtung ruyung teh ngaketruk ka iga burungna anu antukna manehna ngacaul bari ti burial buncelik. Iga karasana asa potong sedengkeun rasa seueuh nyelek kana angeunna. Anu sanajan teu ngutahkeun getih oge tapi eusi beteungna anu memang geus dipinuhan ti isuk mula teu buru ngapurusut kaluar deui. Tapi Darwita masih keneh tacan ngarasa boboleh sanajan wawasena sanajan wawanena mah geus mabur leuwih ti satengahna. Kurang ajar setan. Rasakeun ieu. Hup. Ya. Tapi Darwita masih keneh tacan ngarasa boboleh sanajan wawanena mah geus mabur leuwih ti satengahna. Manehna rikat hudang deui anu saterusna nyamberkeun bedogna rek ngahantem iga lawan. Rasakeun kurang ajar. Hup, ya. Karena ngageser. Hup, ya. Kalawan teu disangka-sangka leungeun kencak karena ngablesat karena dada lawan dina gerakan cali noktrok. Nu daek teu daek Darwita kapaksa ngalengak sarta ngalaman utah uger deui bae. Malah sakali ieu mah leuwih hebat lantaran manehna ngutahkeun getih hirup lalamaran. Baraya salah Andika atuh dibeunang di sabaran. Jadi we kitu jadina ieu Andika karena bari ngagentak nyamperkeun nu jadi lawanna heug kumanehna dicengkatkeun sina diuk disaranekeun dina tuur dadana diurutan bari darah nu ngalemereh tina sela-sela sungutna teh dibersihan geus kitu regeyeng ku karna dipangku si Darwita teh dibabak anu iuh sok digolerkeun. Baraya moal naon Baraya engke ge Andika sehat sabihara-bihari deui. Andika mah teu nyaho diringeusnya. Teu nyaho diringeus sakitu kaulangan sakadar ngalawan bari teu terus jeung hate. Tapi Andika mah kalaka siga nu rek mateni geuningan. Karena nyarita deui sanggeus neuteup sakedeung ka musuhna anu keur harungan keneh. Alah. Kakara ya aduh panggihan lawan nu sakitu hebatna yeuna terus mateni diri aing heran kacida ieu jalma make nyengkatkeun aing tina diuk tina ngagoler
Aduh, ada jelema yuk. Aduh. Karena nyarita deui sanggeus netep sakedeung ka musuhna anu keur hargungan keneh, leos bae manehna ini teh tidinya maksudna reka gancangan balik ka imahna. Saeutik oge manehna teu mireungeuh yen ti tadi oge aya anu ngawaskeun ka manehanana. Nyaeta si Turkim anu keur waktu tadi ngabantuan Ki Obing milu ngahurup ka manehanana. Sanggeus karena jauh sarta geus teu katenyo deui regeyeng bae Darawita teh ku si Turkim dipanggul nu maksudna rek dibawa balik ka imahna. Atuh karena ti tadi oge tuluak liuk deui ka tukang manehna sama sakali teu nyahoeun yen Darawita teh saterusna mah dipanggul ku si Turkim dibawa ingkah ti dinya. Ari karena sadatangna ka imah teh barabat bae manehna ngadongengkeun lalampahanana anu kakara cikeneh lakalakonan. Ti mimiti galungan di hareupeun tukang cenol terus dipegat di jalan. Der deui galungan jeung hiji jalma cenah ngakuna mah murid musuh akina. Tapi manehna teu nyahoeun saha-sahana lantaran tadi teu kungsi tetelepek heula perkara ngaran nu jadi lawanna teh. Moal salah muridna Ki Jatun. Memang eta teh jalu manehna teh musuh gerot Aki. Sanajan Aki teh sanyana geus aya 2-3 kalina ka manehna teh ngajak badami, ngajak damai supaya perkara nu geus kaliwat-liwat aya puluhan tahun geus we teu perlu diungkit-ungkit deui. Geus aya sabaraha kalina Aki sanuk-sanuk minta dihampura ka manehanana. Lantaran rumasa Aki boga dosa jeung kasalahan. Tapi manehna kekeh peuteukeuh we hayang ngarengsekeun ku jaran kekerasan. Sama sakali manehna teu daekeun dibawa jalan lemes. Kitu tah jalu. Memang upama seug ngingetkeun kana dosa mah ieu jalu. Sumuhun kumaha Aki? Aki teh boga dosa nu kasida gedena. Tapi dengan harti yen dosa Aki teh teu bisa ditobatan atawa teu bisa dihampura. Pangeran oge geuningan henteu nutup lawang tobat satungtung manusia gumlar keneh mah di alam dunya. Nah, trat apa dawuhanana dina Al-Qur'an, Innallaha ghafurur rahim. Sumuhun, lajeng kumaha Ki? Tapi beda deui ku tekadna Ki Jatun mah. Tekadna Ki Jatun mah teu asna alahbatan batu karang. Manehna kekeh butuheun ku nyawa Aki. Ngan lantaran manehna teh teu bisa ngaragrakeun Aki nu matak Aki ayeuna masih keneh bisa kumelenang. Da cacakan mun pangarti Aki aya di sanapeunana mah baheula oge Aki teh meureun. Geus di ruang deui moal bisa papanggih heula jeung hidep ieu teh. Kitu tah jalu. Aki Mursid mere penjelasan anu satuluyna manehna ngahuleng bangun anu keur nginget-nginget hiji kajadian anu memang geus kacida heubeulna. Waktu manehna keur ngora keneh malah samemehna tepung jeung indungna pasuta harita teh. Aki kumaha jalu? Lalakon nuju anom pangiten Ki nya dugi ka ayeuna masih keneh kateterasan. Rupina perkawis anu teu kinten abotna sigana menyakinya. Karena bari neuteup ka Akina, jelas manehna teh hayangeun nyaho kumaha pasualan anu sabenerna. Ngan ari rek togmol nanyakeun mah teu wanieun karna teh. Eta teh lalakon baheula jalu. Malah samemehna Aki ngahiji jeung nini hidep.
Aki oge bubujangan kene harita teh. Tah harita mimitina Aki pasendatan jeung Ki Jatun teh. Aduh, terus teh kinten-kinten lami na atuh Aki asana teh ku abong deui dugikeun ka ayeuna masih keneh diungkit-ungkit. Dalu tong heran. Puguh ge ngaran-ngaran manusia nana. Memang Aki mah geus poho-poho acan urusan eta teh. Tapi ari Ki Jatun mah beda deui. Sigana satungtung maksudna tacan kalaksanakeun mah tetep hate na ngageremet hayang mulangkeun ka nyeri jeung ka peurih. Kitu tah. Pikeun nebus nyawa na Nyi Sarati nyaeta beubeureuhna Ki Jatun nu teu kungsi kalaksanakeun lantaran kaburu kapegat ajal. Aki nu jadi gara-garana mah kitu tah. Reg Aki Mursid eureun nyarita ngabaseuhan ti korona anu geus mimiti seuseut sedengkeun karna teu barang tanya naon-naon ngan temong riuk beungeutna bangun anu geus teu sabar hayang buru-buru nyaho kumaha jucungna eta caritan Akina lalakon baheula. Atuh nini amah ti barang pru ngadadongeng oge jongjon be ngabulaeh nyeupa teu bangun heran atuh puguh manehna mah geus nyahoeun kumaha lalakon Aki Mursid waktu keur baheula ngora.